cek Imam Syafi'i mah lain deui. Cek Imam Syafi'i lamun mencipta lamun mencipta jalma muslimah deuk maca deuk teu masalah keur carita teu macana deuk ngahajan deuk pohon halal lantaran cek Kangjeng Nabi zabihatul muslim halalun bepencitanana jalma muslim halal sanajan teu disebut bismillahirrahmanirrahim. Di mazhab Syafi'i mah teu kudu maca bismillah ngan sunah maca bismillah sunah jatuhna tuh kaya kena yang sunah bismillahirrahmanirrahim set sunah bismillah teu maca bismillah ge masalah siap maca siap babar ya Allah ya karim. Atawa anu paeh dipencitna lain kuno beragama Islam. Nu di zaman jahiliyah mah hewan teh di mana-mana paeh di Allah tetep mun masih keneh anyar. Di zaman jahiliyah mah pepencitan teh geus teu pulah pilih deuk dipencit ku saha tah deuk dipencit ku saha nu penting mah dipencit. Pepencitanana carana neuk akur jeung aturan Islam atawa henteu nu penting pae. Begitu turun Kangjeng Nabi diutus ka dunya make aturan kuari carana teu meunang sambarangan pepencitan teh komo dipencit ku lain beragama Islam cacak-cacak ku Islam ge make aturan kulantaran tatadina di zaman jahiliyah mah ieu pepencitan teh sambarangan. Kemudian atuh ayeuna mah nu paeh ge masih keneh dialeup. Kangjeng Nabi diutus jang ngaberesan urusan-urusan nu kos karitu. Pernah Kangjeng Nabi ge ditanya ku musyrikin. Setelah Kangjeng Nabi dibere aturan ku Gusti Allah ulah sambarangan Muhammad cak Gusti Allah nu paeh mah haram bangke ngaranna nu paeh sorangan mah nu dipencit ku nu lain beragama Islam ge hukumna bangke ulah di dahar Muhammad turun nu tadi ayat teh eta musyrikin kasinggung Muhammad sok nyieun acara macem-macem bae panggil Muhammad. Muhammad, aya naon? Cik coba ya Muhammad, akhbirna 'anis syat idza matat. Coba pangbejakeun ka kaula tentang embebe heula. Di mana-mana paeh eta embe, kula deuk nanya, man qatalah saha tanu mayahan embe. Oh, ka Kangjeng Nabi Allah qatala Allah taman umayyan cak musyrikin teh termajia aing ditanya deui cak para musyrikin tazamu annama qatalta anta wa ashabuka halalun wa ma qatalahu Allah wa ma qatalahu as-saqar wal kalbu halalun wa ma qatalahu Allah haramun. Aing ngadenge mat informasi ti sisi ti gigir hewan anu ku anjeun dipencit halal nu dipencit ku sahabat anjeun
halal anu dibawaku anjing ku alap-alap anu nyana memang geus dipersiapkeun jang buburon ternyata cek anjeun halal keneh bae tah aing ngadenge ku anu dipaehan ku Allah jadi haram embe bae sarumayan Allah cek Kangjeng Nabi hukumna haram apa halal haram aya nu dipencit ku urang halal mat sia teu kabalinger mat coba pikir kotak sia atuh aya nu dipencit ku sia halal nu dipencit ku sahabat halal aya nu dipencit ku Allah pan Allah mah pangeran nu dipaehan ku Allah mah jadi haram cek Kangjeng Nabi jelema kumaha sia aya pencit nu maehan pangeran haram sia mah aduh asana teu kahati jai tengah lojo ke dalam musyrikin teh tiba heula ka Kangjeng Nabi cacak teh kitu kene ka para sahabat ka para tabiin atuh komo kuari ka urang geus aneh ngan urang dilojokeun kita tuh biasa bae jatuh hayang menang urang mah nu penting mah menang cak Allah kajen teuing dihinakeun dilojokeun bae moal kebal ge malah lodar engke sia ku aing di akhirat nih sia nu ngalojokeun ka aingnya deuleu ku sia tuh neraka jahanam tuh je keur ieu sia ngahinakeun ka aing hayo ngojai sia kiai deuk ka mana toh aing mah Firdaus wari urang dihina-hina ku kafir ku musyrikin ku jelema-jelema nu teu buka aje ulah panas ulah jeung urang hayang menang teu cak Allah bae gua menang teh mantep kitu kuduna ieu Kangjeng Nabi ge kan ieu dilojokeun ngaranna ku musyrikin mah bedang mencit sia halal apa haram halal anu pencit ku sahabat halal anu dibawa ku buburon aju datang ka dieu pae halal teh halal ai embe anu dipaehan ku Allah haram teh mah teh teu arti ja mulyaan sase sia jeung Allah tuh coba teh kira-kira ngalojokeunana mentak turunlah ayat ieu wala takunu mimma lam yuzkar ismullahi alaih sampaikan ku anjeun Muhammad ka kaum anjeun khusus ka para musyrikun nu kabalinger umumna ka umat-umat manusia terus datang ka yaumul kiamat ulah lek adalah haranjeun kabeh tina hewan anu teu disebut ngaran Allah ketika dipencitna surah bian mata mae pae sorangan eta hewan teh auzubiha alas bigiri atawa dipencit teu make ngaran Allah bangke eta teh hukumna kos kitu sampaikan Muhammad sampaikan ku Kangjeng Nabi pae sorangan bangke haram ulah didahan atawa paehna dipencit lu mencitna teu jebut ngaran Allah kafir berarti haram bangke urang ku harina kini ka Bali eta di Bali ternyata hese restoran muslim aya hiji ge pas urang deuk kaluar teh di dinya tatak aya padang saliana mahararesa kitu keneh urang ka Singapura di Singapura teh lain lalagaan hese neangan nu halal komo di hotel-hotel bintang mah di dinya di bejaan ku pagaweana ge Pak Haji ya Pak Haji mau ke mana mau ziarah mohon maaf ya seknyana jangan makan di hotel sini emang kenapa ini mewah tapi ini tidak dijamin kehalalannya oh nanyakeun urang atuh warteg di mana warteg emang aing mah potongan warteg meureun istilah layak meureun dahar di hotel lah potongan aing mah geus kajeun nanyakeun warteg bae guys di makam nanyakeun oh di sini belok kiri terus kanan situ ada ntar padang sia peting-peting urang gadinya bener aya padang merekna padang sabar menanti angel rasana ieu angel ieu diberean padang sabar menanti waduh aing kudu sabar bae di dieu bener rame tah padang bener rame aya di dinya teh halal
aya naon kieu ngatari label halal. Tadi urang tenang. Urang dahar di restoran mewah di Singapura, dahar di hotel di Singapura, teu dijamin kehalalanana. Masyaallah karim. Hese. Untung aya urang Padang. Nyana nyieun restoran Padang di dieu. Ngaranna doang Padang. Ditanya ke urang, Mas dari mana? Saya Malaysia. Oh, Malaysia. Ngaranna doang Padang. Jelema orang Malaysia. Ya kemana? begitu, begini. Malaysia. Tade. Malaysia tanyin Padang. Atur mah nyana ulah nyeun Padang di dinya. Restoran Malaysia sabar menanti kuduna kitu. Ieu mah make Padang. Padang mah pan Indonesia tah mah. Kuduna ditangkap tuh budak. Kulatara terkenal urang Padang di mana-mana aya. Jadi make Padang bae. Malaysia betul terkenal teu. Bab restoran mah. Bab Padang. Geus. Ka Amerika leuwih hese deui mah teu-betah ge kula mah di Amerika. Leuwih hese di Amerika, masyaallah. Tapi di bulan puasa di Amerika leuwih hebat tibatan di Tangerang. Di Amerika aya pasakan Turki halal. Di Amerika aya pasakan Iran di dunia halal. Di Amerika aya pasakan Arab halal. Di Amerika aya pasakan Indonesia halal. Aya merek halalan. Bukhari, didinya restoran Bukhari halal. Engke aya di dieu teh restoran-restoran anu macam-macam. Oh, anu Amerika, anu Inggris, anu Prancis, anu Jepang haram. Aya merek kan di Amerika mah. Ieu Turki halal. Irak halal. Iran halal. Aya merek kan Indonesia kan carang. Nu bisa nyeun Indonesia restoran di Amerika. Hese sa Amerika kan hiji. Halal. Wow, Japan haram. Thailand haram. Ya Amerika halal, Inggris, Prancis halal. Jadi aya jelas dia coba halal haram leuwih ngeunaheun. Nu mantak ke bulan puasa hareup daripada umroh banding ke Amerika. Nyawa coba urang. Pas gitu di Amerika mah bersih tempat mah ge masyaallah. Pohara, masjid ge aya masjid di Amerika. Sangat dihormati di Amerika mah orang Amerika nu puasa, orang Amerika na ngahormat. Komo aya orang Indonesia datang. Kemudian nanya muslimnya ngahormat. Teu wanieun di Amerika mah ngarokok di hareupeun nu puasa. Teu wanieun nyana mah nginum di hareupeun nu puasa. Eta di negara barat di Amerika menghormati kanu puasa. Di Cikupa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masyaallah. Kos lain bulan puasa bae di Cikupa mah di Citra. Emang kiai nyaho kalau bawa ngomong sia. Parah di Indonesia parah. Pamarantahanana teu pernah ke Amerika meureunana. Coba sekali-sekali ke Amerika. Masyaallah. Emang kiai kos nyaho bae. Ai sia kumaha sih? Teu percaya sia ka ai. Enggeus di Amerika kamari bulan puasa. Rapi di Amerika. Pohara. Menghormati orang muslim. Ternyata loba di Amerika di Islam. Masjid lagi bersih, seni, orang asup ka dinya betah. Masya Allah, sangat dihormati. Oh, masalah sebenarnya di Amerika. Di urang nu acak-acakan teh di urang. Baheula tutup warteg bulan Ramadan tidak boleh. Tutup. Tapi aya nu asup mah jalan tukang masalah. Kabelah dia ngagantung suku. Gantung suku, bahwa salah guys. Jatuh kadelian burungan naik di luhur nama jarang ngadar. Teka kadelian di handap mengagarantung ke masalah. Kuari manggis tengah gantung deh. Enggeus blak-blakan. Indonesia mayoritas Islam saha nu salah. Ya kiai nama terus baik. Saha nu salah. Merentah apa kuah? Coba itu menghormati gitu maksudnya. Ya Allah, ya Rabb. Ares ngomong. Ieu cerita pepencitan. Di urang di Indonesia nu hese adalah di Bali. Pertama kaula ziarah ke Bali waktu keur mazantren di amanatan.
yang bebekelan deka Bali mah bebekelan nyen kupat nyen non katu ngaranna meuli lontong sebab di ditu mah nu halal dina ayana pepencitana Buddha Hindu oh ya urang bener hese datang ka ditu urang mah teu betah hirup di negara kos kitu teh teu betah sampai kuari ge hese di Bali aya hiji-hijina pas urang keluar gitu di kapal asup da aya restoran Padang ieu Muhammad bejakeun ka kaum anjeun ulah rek ngadalahar hewan anu poe sorangan mimma lam yuzkarismullah atawa dipencit make pepencitan di luar agama Islam haram hukum eta lempeng tapi lamun neuleu zahirna lafaz lain kitu geus tah pihartieun anu aslina wallahu alam bimuradi ulama ngajelaskeun model tadi tapi lamun leuleuh zahirna lafaz mah lain kitu kumaha wala taqulu lalika dalahar aranjeun kabeh mimma tina hewan lam yuzkar anu dipencitna teh teu disebut ngaran Allah ima paya sorangan berarti teu disebut ngaran Allah wa ima dipencit ku kafir tirok make ngaran Allah wa ima dipencit ku muslim tapi nyana waktu mencit teu maca bismillah atuh haram bae tuh kan sebab mimma lam yuzkarismullah mah umum eta teh bahasa kos kitu nu mantap dipacekcokeun dina masalah pepencitan teh kitabna bajilid-jilid kitab dagen nu macekcokeun mimiti mazhab teh mazhab Syafi'i kemudian mazhab Maliki kemudian mazhab Hanafi urusan pepencitan teh beda-beda ngahukumanana ayat nama ieu keneh mentak urang kaliru lamun urang kurang memperhatikeun kana uraian mazhab urang kaliru lantaran tina bahasa anu umum ulah reka adalah ranjeun mimma mate isi mausul min syagil umum berarti kudunya masdukna teh hewan disipatan ku ari nu lam yuzkarismullah eta hewan nu teu pernah disebut ngaran Allah ketika dipencitna berarti pepencitan kafir geus jelas teu nyebut ngaran Allah katawa dipencitna teh ieu teh sanajan jelema muslim nu mencitna tapi nyebutna lain ngaran Allah ieu mencit teh lantaran jang karuhun nu aya di dieu garese ieu mah dipencit teh atas nama parentah bos di pabrik teh ieu lantaran di dieu aya nu jamringan jin miing jin nirjan mesti kasinggung si miing ada mah ngaran jin miing da nirjan miing eta ngaran jin siapa kau mah atuh aing nyaritakeunana aja bener nirjan atawa ieu mah pepencitan teh jang nu ngageugeuh di dieu lantaran karyawan teh ieu teh saminggu-samingguna lobaan kasurupan lantaran cek perhitungan ieu teh kudu mencit sapina teh kudu anu hideung meles-meles teh ieu huluna kudu disimpen di dieu dihandapeun meja dikubur daging nama disabodokeun demi nu ngageugeuh di dieu geresel haram pepencitan urang Islam nu mencit nama atawa nyana mencit teu maca bismillah lam yuzkarismullah teu maca bismillah haram nu mencit nama haji mukmin bagus kan nya haji mukmin nya mukmin nya haji tapi jangan mencit teu maca bismillah gadegan golokna senar haram aslina bahasa milik zahir seperti itu lantaran ditungtungan ka dieuna kunaon tungtungna wa innahu lafis sebab pepencitan anu teu nyebut ngaran Allah eta teh keluar tina aturan kahalalanana haram sanajan nu mencitna muslim
pacekcok atuh dirinya kok jadi kieu sih pacekcok di mana ieu letak pacekcokna urang moal kabongkar ku potongan kiai model urang ustad model urang moal kabongkar ku bijari pacekcok ieu macekcokeunana dina urusan haram ngadahar wala taqulu amil ngaranna nu kos kitu teh. Nah tina hewan anu dipencit teu nyebut ngaran Allah dielatan lantaran wa innahum labisun pepencitan model kos kitu teh pasek teh ngadaharna tina pepencitan nu teu disebut ngaran Allah kaluar tina kahalalanana wauna dijieunkeun wau istinaf saha eta Imam Hanafi Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i ulah dijieun wau istinaf atuh wau hal kan urang mah teu nyaho nu teu mondok mah puyeng nu mondok ge puyeng nu teu mondok atuh beda ke fungsina nya cek Imam Syafi'i teh singkatna bae wauna dijadikeun wau hal geus nu urang nyarita wau hal al haluma qaidun li amiliha hal eta ngoidan kana amilna geus amilna wala taqulu maknana haram lantaran aya nahi geus nahi teh eta teh nuduhkeun kana haram kapan nah eta amil nah kuari dikoidan kuwa innahu labisun berarti haram sote ketika pasek ai pasek mah uhilla li ghairillah ai uhilla li ghairillah mah kafir ai mukminan teh nu mantak ditaksis ku hadis Kangjeng Nabi panca Kangjeng Nabi aya sahabat naroskeun ka Kangjeng Nabi begitu ditaros tentang matrukit tasmiyah tuan kumaha lamun aya hewan dipencit kemudian teu maca bismillah cak Kangjeng Nabi kulu dalahar bae aya nu mencitna muslim mah fa inna tasmiyatal kit wa inna tasmiyatallah fi qalbi kulli mu'minin sebab nyebut ngaran Allah mah geus aya ieu di jero hate mukmin ja mukmin mah kajen kumaha ge di jero hatena mah Allah 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 adapun dikaluarkeun nyebutna secara lisan eta mah deuk henteu nu jelas hatena mah geus ka Allah halal tah ditasis ku eta cek Imam Syafi'i nu mantap koib haram sote hewan nu dipencitna ieu anu dikoidan ku pasek mah uhilla li ghairillah kafir berarti jelema mukmin mah sanajan teu maca bismillah halal bae mantap zabihatul muslim halalun pepencitan jelema muslim halal wa ilam yuzkar ismullah alaih sanajan teu disebutkeun ngaran Allah ketika mencit sanajan teu maca bismillah halal bae beres tak dipacekcokeun teh loba carita pacekcok nama Imam Syafi'i Ibnu Sirin Imam Malik manehana nama ngahukuman haram kana hewan sawaun taroka tasmiyam dan syahwat nu penting nya nama teu maca bismillah deuk mencitna kafir komo deuk mencitna muslim teu baca bismillah nang haja atau poat setiap pepencitan teu di bismillahan haram hiji di mana dalilna wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah lantaran wa innahu labisun kaluar tina aturan halal teh di bismillahan mah masyaallah. Nomor kedua Imam Sauri Abu Hanifah anjeunna nyaritakeun kieu eta pencita di mana teu bismillahan ditingali heula mun maca bismillah teu maca bismillah na ngahaja haram tapi lamun teu maca bismillah na teh halal dua cek Imam Syafi'i mah lain deui cek Imam Syafi'i lamun nu mencita lamun nu mencita jalema muslimah deuk maca deuk teu masalah keur carita teu macana deuk ngahajan deuk pohon halal lantaran cek Kangjeng Nabi zabihatul muslim halalun bepencitanana jalema muslim halal sanajan teu disebut bismillahirrahmanirrahim tak di mazhab Syafi'i mah teu kudu maca bismillah ngan sunah maca bismillah sunah jatuhna
tuh kayak kan ayam pesona bismillahirrahmanirrahim sunah bismillah tuh maca bismillah lagi masalah siap maca siap babar ya Allah ya karim gitulah cara ngelempengkeunana ku Imam Syafi'i dijadikeun wa innahu tahwaulil hal lain wau istinab atop lamun memang ngajadikeun wau atop eta bakal jigna teh model nu dua imam tadi sanajan muslimun teu maca bismillah eta teh tetep bae teu halal imah teu maca bismillah na ngahaja wa imah poho cek Imam Malik wa imah cek Imam Hanafi mun teu maca bismillah na pohoan aing ngahaja mah tetep teu halal tapi cek Imam Syafi'i mah ulah dijadikeun waw atau istinab tetapi mah wauna teh awalil hal geus al-hal qaidun li amiliha berarti di dieu teh kumpul muqayyad jeung qaid geus dilempengkeun payah rumul uklu fi halikauni piskon pakot berarti cek Imam Syafi'i haram barang dahar haram ngadaharna tina hewan fi halikauni dina tingkah ayana eta hewan dipencitna teh piskon ai piskon mah pepencitan jelema nu kaluar ti aturan Islam atuh berarti tah mah pepencitan kafir atau orang Islam tapi teu akur jeung pepencitan aturan Islam piskon ngaranna mata wa innahu la piskon haleh satune uklu iku piskon maka haleh eta nga aya hal di dinya bae ge fungsina hambal aya artina luar biasa mun teu dihalan we kaditu jigna teh eta carita keur carita kesimpulan hukum boh lamun dicaritakeun pacekcokna moal datang ka magrib kaburu ngagaloer candalahar ieu mantap ieu disingkat bae kiai ulah panjang-panjang cenah sanajan geus ngadah wuduk lain deui cenah kiai atuh di papanjang ge teu mondok atuh hese nu mondok batunya tak waw atap atap berarti aja mau penghubung antara kalimat ieu jeung kalimat itu kalam ieu jeung kalimat kalam anu berarti dihubungkeun geus lamun dihubungkeun make penghubungna naon ieu make waw berarti waw mah limut lakil jam'i lah lamun limut lakil jam'i kumaha fungsina aya nu geus kararaji banyak oh iya aya sia teu ngaji sing ngabobo sungut aduh atak beda kiai mah atuh iya benar tanya kunaon minimal nyai-nyayan lah tuh kan beda jol be di alfiahan kurang tentang wau atulah gak goreh atuh masyaallah ngeunaheun patip diwawin sabikon aulahiko geus ngeunaheun ka ditu sebab eta mutlaqil jami aya lahik aya sabik aya atap lahik ala sabik aya atap sabik ala lahik hukumna mah akur bae mutlaqil jami mentek di dieu ge tah jadikeun mutlaqil jami atuh geus bae berarti setiap hewan anu dipecit lam yuzkar ismullah berarti eta teh hukumna fasik wa innahu fasik haram berarti sanajan lu mencita muslim wanian wani ngan eta mazhab Maliki atau mazhab Hanafi tinggal teu maca bismillahna apa ngahaja apa pohoan mun pohoan atau ngahaja cek Maliki tetep lantaran teu dibahasakeun bismillahna teu dibacakeun teu disebut haram cek Imam Hanafi ieu pohoan mah teu masalah kecuali ngahaja tapi cek Imam Syafi'i lain gitu wawana wawalil hal al-hal qaidun li amiliha geus berarti wapiha qaidun wa muqayyadun geus kurang dilempengkeun ku ari haram sote ngadahar hewan payah rumul uklu fi hali qauli iskon ketika dipencitna pasek ai pasek mah uhilla li ghairillah ieu nu mencitna lain muslim kabeh atau muslim teh aturan teu sesuai jeung aturanana bangke bae itulah mantap kurang sebagai penganut mazhab Imam Syafi'i dikuburna di mana Kiai di Mesir Imam Syafi'i mah tah kula ge hayang cita-cita kamarieu deuk sandek-endeukeun zarah ka Mesir ngan berperang di Mesirna pending heula mungkin tahun hareup mungkin bakal zarah siap-siap aya dua Syafi'i teh ndek zarah ka Imam Syafi'i aya dua aya Imam Syafi'i anu di Mesir make kapal tama aya Syafi'i bojong
teu kudu make kapal mah teu kudu naik kapal mah leumpang ge jadi urangnya benar nganut mazhab Syafi'i hayang ziarah ka ditu luar biasa cara bejana Masya Allah kamari ka Baghdad geus ka Imam Ghazali geus Junaidil Baghdadi Sesiri Sikti Marufil Qurhi geus Abu Bakar Shibli geus nah ieu tinggal ka Imam Syafi'i nah siap-siap dek milu ka Syafi'i Mesir apa Syafi'i Bojong terserah teman geus lah kieu cenah nu deukeut beus bodoh sia tuh geus teu kudu bebeja ka aing teman geus sorangan mah geus ka ditu mau rokok bae gitu teh dua tak lempeng cek Imam Syafi'i geunaheun ge cek Imam Syafi'i do wari mah aya hewan pae sorangan bangke haram mana ayatna wala takulu mimma lam yuzkarismullah sebab pae nanyana sorangan ku Allah hakikatna henteu disebutkeun ngaran Allah na haram atawa pepencitan Katolik Kristen Protestan pencitan Buddha Hindu dan lain sebagainya nu lain agama Islam kafir haram ayatna wala takulu mimma lam yuzkarismullah ya alaih atau pepencitan muslim ngan teu sesuai jeung aturanana lantaran ieu uratna henteu putus ketika dipencit nu pertama wala takulu mimma lam yuzkarismullah ya alaih haram bangke bae pernah terjadi aya nu mencit korban mangkaning hargana 17 juta wow gede jasa sapina kemudian dipencit barang dipencit beres dipencit ieu uratna masih kena nyambung eta teh laporan cekula bangke tamagos kitu mah hukuman bangke aya kiai datang kadinya jangan sembarangan mubazir kan ini kan hewan sehat udah nggak usah ngikutin aturan Kiai Uci ini mubazir ini keset aja kita bagikan dia tuh sabodo aing mah hayang tenon sia nanya ka aing eta teh teh akur jeung aturan Islam kemudian ku sia dimubazirkeun atau lembok los ku sia hayang mah tah eta kiai anu beuki duit pamarentah mah mos kitu teu make takrim kula di Sicila tidak takrib haram teh lain di daerah urang lain di daerah Cengkareng ya Cengkareng akhirnya kumaha akhirnya nu nanyakeun ka kula teh tetep bae ustad pan di ditu nu nanyakeun haram ini haram enggak boleh ini bangke ini cek kiai nu sejen teh udah enggak usah ikut campur kalau kamu mau hukumi bangke kamu enggak usah ngemakan ini mah mubazir mau dibagikan aja ini kumaha coba eta kos gitu eta kiai na aya disebutkan kiai anu kiai kula ge nyaho beres di Golkar teman itu buku aturan itu pernah terjadi geus ulah masyarakat maloba numbu enggak akhirnya ku tukang baso terus ku tukang somai ku tukang goreng dibagikeun masyarakat nu daek sing masih mbak nah akhirnya dijieunnan baso di dahar nama kudu ngaharamkeun tadi jadi jualnya na meuli kadinya bego kabehan tah eta kiaina teu kuat mubazir teh di mana Masya Allah geus beda pemandangan nya sabodo geus caritakeun ku pokos kitu dak warima pepencitan di KFC lantarannya nama produksi ayam negeri eta ayam negeri teh kapan lain 10-20 sakali mencita ribuan lantaran deuk disebarkeun ke tempat-tempat masing-masing cara mencitna geus dikondisikeun muter di dinya aya gitu naon setrum jadi hayam muter asal kena setrum ngagolepak sebab lamun teu kos kitu riweuh mencitna dipencit asal kena setrum pencit kumaha eta haram kumaha sebab encan aya hayat mustaqiroh urang lamun di jalan naik motor kemudian aya kotok jago katabrak eta diperkirakeun ku urang aya hayat mustaqirohan lamun kira-kira lamun diantepkeun bakal hirup deui pencit tuh masalah tapi lamun dikira-kira bakal payat bangke
Deula aya hayat mustaqirohan tante nu mantap maningan ulah ka dipencit katabrak dek di lembur mah heuy jangan peso besi kaburu pae tolong teh coba kaburu pae cak kokolot urang gegeran peso gegeran kaburu pae sih jadi bangke atuh balik antepun bego antepkeun heula kolot teh heula anu ngaji lain kudu gegeran dipencit kurungan tah simbreuh make cai simbreuh tah kurungan 5 menit buka hirup pencit apa nek diteruskan atau hirup nanya nata ulah hook aduh eta kalau baheula bisa tarekana hiji simbreuh nomor kedua nutupanana ge deui dua macem teu meunang satu tutupna hiji make tutup awi berarti pengki boboko bakul nomor kedua make daun cau na ge cau kulutuk teu meunang cau nu segen kalau tah heula mah aya pamakean eta kos kitu teh eueuh pengki cau daun cau kulutuk gara sret tutupan antepkeun 5 menit engke embut-embutan tuh kan lain deui buka hiru eta kos kitu ieu mah lain kitu katabrak mobil besok kabur pae geran becit sasaran teu waktu teu ngacor teu ketina teu jadi dahar ku sia ku bazir los ya ba maningan neangan bae bangke ku sia los dahar nah urusan kos karar itu kapan eta teh didahar ku urang didahar ku anak urang beli urang teh di kota cara mencitna seperti kos gitu nah ieu deuk kumaha coba merajalela ku ari mah di kampung-kampung teh kos karar itu haram sebab leungit hayat mustaqirohna da deuk kumaha dipencit eta ketika jarak teu boga hayat mustaqiroh keur pingsan teu bisa kos kitu teh kudu aya hayat mustaqirohan sedangkeun ku ari kos karar itu wow ribuan koto kapan hayam negeri set geus dikondisikeun ku nya teh setrum dinya saliwat ka dinya we glepek dipencit ngan ngagelepek ka dinya tah eueuh hayat mustaqirohan geus kitu teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim cak kotokna gaing teu daya teu upaya ingin kotokna muslim meureun la haula wala quwata eta deuk kuat hiji nomor kedua cara mencit teh aya anu kitu tah anu ratusan mah aya anu dikumpulkeun ditindeun di dinya geus bae langsung dikieukeun brek nu datang ka kula laporan ieu macem-macem cara mencit kotok nu ribuan teh geus kena setrum dah ditindeun di dinya tah ku karyawanna brek tindeun ka dinya brek ai ribuan teh kumaha tuh nu disebar ke berbagai kecamatan jang di kota bagian kebutuhan di kota sabaraha ribu hayam cara mencitna mun hiji-hiji atuh moal katulungan kabeh model kos kitu tek aya karyawanna geus datang ka dieu dah mencit aku brek karya brek per hari kos kitu teh cara mencitna haram nu mantap kula mah dibere embung ka hayam negeri menang meuli di kausabasa dibere embung mah teu hayang sanggelang berkat ge berkat hayamna teh hayangna ge teu hayang ieu mah cenah nang masjid jambong aing teu neuleuh aing teh hayang aing teh hayang moal puru aing teu ngadahar eta ge jadi bembung inget ka almarhum abah teh mah ieu hayamna nih hayamna ge teu hayang geus menteu jadi tuh ka santrikeun tungtung mah santri mah teu bisa ngaji apa aya teh gula ku hari kos kitu artina embung nurutan abah gitu tersebut ka hayam deui embung gula ge tak aya nu berkat naon gitu tadi bere hayam deui teh henteu aing geus embung we kajian kuku bah eta mencit kos kitu tah urang mun nyaho kula pan nanyakeun aya jelema nu nanyakeun karyawan ki cara mencit teh pada kos kitu haram hayat mustaqiroh aju eta nu mencit nu ieu mah bener make pesongan nu hayat mustaqiroh nu itu mah make mesin lain mesin mah gedeg truk jaloba jasa Pak haram Nailah wala ayat ieu wala takulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafis ku gedena Imam Syafi'i ngabahas pohara jasa ieu kesimpulan ada doa dirinci ku Imam Syafi'i tina kalimat per kalimat ngajadikeun walil hal geus jadi qayyid ka ditu qayyidun li amilih jigna seperti itu
cacing hade nah wari mah kiai kumaha lamun urang manggihan hewan munding misalnya di sawah geus dang mencit pamalingan berarti kan ngan meureunana hajukannya hoa lumpaknya ieu kumaha ieu aya kebo di sawah geus dang mencit teu kayahoan sanu mencitna eta teh halal apa haram pan teu jauh urang bawa pamalingan kafir bawa pamalingan muslim ayo eta teh ditingali tempatna daerah mana ieu manggihna ieu ternyata di daerahna teh daerah nu mayoritas Islam halal kitu bae teh fikih mah babari ternyata di nu mayoritas teh ieu mayoritas teh kafir misalnya baheula di sewan mah mayoritas teh kafir di sewan cek malulu urang manggih tadi dinya di sewan baheula di kuari mah geus eleh dengeuna geus sarua geus bagi dua nah manggih kebo di dinya nang mencit di sawah haram sebab mayoritas kafir atau korelet ka ditu naon tah korelet ka ditu tah hah rancayu pan itu bakal nyampan cek mah lulu tah mantap kayak kelenteng ya di ditu loba cek kata didinya kelenteng di itu dibangun cek kata didinya mantap pakai babasaan lah cek rancayu ieu nya susahnya kana neraka aya bahasa kos kitu teh baheula ka dieu mah ka dieu aya bahasa kos kitu teh tadi gebang ka ditu terus cek mah lulu marah racul cenah dagang es cek susahnya kana neraka eta bahasa kos gitu tah nah mayoritas teh dinya encek kapangina di dinya haram komo urang manggih pepencitan di Bali haram teh jauh nu mencitna sanes tapi lamun kapangina di Cikupa halal di Bojong halal tah mah sanajan loba kiai pacek coke halal bae geus pokona mah geus dirinya mah nu salah jeung rebo ribut didinya kiai ondo tah di Belanda aja halal tapi mun di Belanda haram